Assalamualaikum. Sampurasun. Tepang deui sareng sim kuring. Hujan combro. Mulai baki laut teh. Apa kabar, ngopi acan ngopi encan ngopi kalau kayak orang diizinkan dah pakainya jatah itu kan di dapur jadinya jika nu orang yang nampak orang cakap jadi mulu bapala kumalsik batur na dirinya mau tempok ka dia tempok tumpuk tuh dirinya mana kayak balap kita ngobrol sorangan coba orang batur mah kadang-kadang tangkal dia sangkal jalma aduh beri ngagupayan eta teh padahal mah eta tangkal daun anu ka hembus ku angin aduh oke rupaning didinya mah najan lauk tapi lucu kasep deh panonoge resep yang didinya teku coba mengebayangkan orang yang mana posisinya ditukar jika nama orang teh masare-sare di garcainya bentak ketuluyan mendidinya jadi orang hesek siapa benda kayak gituan teh nama plan drama cuman jadi jelema aduh ulang keditu ka dieu pemikiran kehidupan coba tapi tinggal nisab dedek enggak lah kok teuing lah uyuh balat didihnya oke saya sabra hiji eta nu leutik saha eta baturan kucing sumputnya ampun lila-lilaan ditempokeun ku urang didinya mah beuki alus awak teh euy mun dahar we jeung dahar nya euy ci tempok urang dengan urang ci nuturkeun mah jeung sieun ningali urang teh sakitu hirup dicai didinya pican pernahnya masakeun juga orang gitu ibaratnya orang mah di darat ya itu boga baturan teh bingung pembororek ngobrol kadang-kadang ya ada biasalah mencoba batur mah curhat gitu kan bingung aslinya hayang curhat jeung saha bingung kira kue gagang pantau dianggap leungeun jelema terus
dasarna panto eta awak jelema aya sirahna naon kok. Itulah jadi jelema mah loba muteun teh jiga-jiganya cicing-cicing tah bala teh nyalamperkeun hayang ulin tuh kudu diudag manehna diudag lu tempo wah iya istirahat kok bisi we kajian orangan jehu bala-bala begini itu bala-bala buatan orang saking gungeunana eta jelema ribut tapi dagingnya mah satok segala barang kakak non di daharnya tempat duri gorengan boh naon cacingnya di dahar ayo mau jelema mau bisa nu aratah mah pomo kudu nu asak najan seger kene nu asak kudu dipasak udah mau ngeunah di dahar atah mah menjadinya bisa diajak ngobrol ke orang ngenak asalnya batur sepi komo dirinya boga HP mawah chattingan teleponan jeung urang aslinya ya batur komo dirinya bisa hirup di darat mah ajak main gaple kurang ngapoin kalau kadang-kadang ya gitu teh di rumah aya di luhur aya di handap kadang-kadang kurang bagja karena nukayan kieu kadang-kadang gitu teh duriat karena kehidupan ngemut baheula gitu asal loba kebahagiaan lah kesenangan hirup gitu sawah pikiran cosplay juga aya naon mah loba pangabut tuh terus mah loba tetek bengek lah hirup teh lieur sugan aya di dinya ge moal lieur di gauna yang udut begitu nu kieu ada nu kieu mah lain dahareun nu kieu tapi bisa daek mah dahar kudu diperlukan Mustafa didinya mangeuna jalan-jalan kari jalan-jalan lelumpangan mun di jalan jero teh bisa ngojek didinya kurang teh bisa ngojek di saprak pokokna mah zaman SD rek SMP teh da ekstrakurikuler ieu mah renang mah da urang teh bisa renang tiba lagi mata ge tara lulus urang di tes renang oge komo deui lamun diajakan ngojek anu jerona 3 meter handap aduh dihajakeun ngajungkelkeun awak ge hese urang mah sieun cai teh asa siga seuneu wah didinya mah ngeunah da lauk meureun hirup di cai lauk mah hirup di cai mau kadang-kadang mun aya kitunya baturan ngajak bareng mikir deui urang teh da cai teh apa meureun rek jero rek daek mah moal katingali di rumah didinya ngus bisa ningali jero atau daek eta cainya urang mah hese di lurung semburinya panon ge jiga nu bentet kieu teh jiga nu teh sare 30 jam aduh wah dia tak mengenali cai
abang kena mending sarekeun di mata pocah. Soalnya orang pernah pernah jahit ulah perjaman letik disuruh lo orang muka gugu jubrayan Allah gitu nangtung hese tikor aja jelat deh aduh ya suku tiko sewat deh dalur aja lumut itu yang kekelebakan aja watir aduh kacau ampun tah Paulinun saya ke letik mah gitu yang model hese segede sarua jadi atau namun jadinya juga orang hirup di darat mah komo teh bisa ngojay sieun numpa cai teh baru meter ka 3 meter kadang-kadang tah sahas kumaha hitungannya sahas lagi kumaha pokoknya mah sajang kaya betis orang geus merod yang ngojay nah syukur kecegakan mah gitu ini suku mang suku jubur sieun kelebak deui ya geus bakal lama intinya siang bingung orang dia mikiran naon tak apa mikiran hutang dah kayak boga kahayang yang boga pamentenya kumaha deui da urang mah tara hayang putak pentas sebenarnya coy kapaksa hayang jajan udut ge 1.500 baheula mah meunang plus jeung China deh China Cikopi anu di nekap teh lah gitu 1.500 menahan 1.500 mah seharga comro diku jeung kurang gope da mah 2.000 segede kepeulungan ge 2.000 kadang-kadang setengahnya dipotong jadi 4.000 tah 2 teh jeung anu mah 2.000 teh segede kisu aya segede kisu 2.000 wareg ya dari lapar beuteung mau kerebekan yang dahar boga duit jajan di jalan misalkan 2.000 nggak saya belikan kagu dibelikan urut mah yang Cikopi Muhammad tahun ayo asli mah ampun oke tambah dah balat didinya tuh nah didinya mah jeung anu sarua we ulin teh jeung beda ge kudu ulin tuh di tempat anu si hideung ngaranna saeta oke hideung obatur mah ajak atuh main PS main PS soccer atuh barang tinggalikeun ku urang ngadaweng we di nu eta tangkal nu ampun si maung masuk kopi tinggal setengah mili deui bari kucing dedek nyampur beuki didinya ngopi ente udah didinya mah hayang kopi aja tinggal asupkeun bu kopi ke kebakannya uyuh orang kudu dipasak kalau balai aku aduh siga nginum ieu pameureun es teh campur cipanas teh balai teh siga kitu panas hanteu tiis hanteu dengan pas perasaan orang dengan loba teh mana itu penekar umur
kumangun orang posisi dicari di rupiah dengan jadinya kan oh pikiran beban gitulah modern mana juga nama seukur dah pukul lintingan aja rocai mau sih Allah di dunia mau di darat ya mau tuh coba perhetangannya gitu lah coba acuan dah bongkap kadaharan mana ininya begitu daharan ulah gorengan minyak dah sebal lamun dahar sarbal gitu minumnya kudu sabal gitu ibarat urang yo dahar anu wah kolokot lah minyak hukum sabal liur enak tuh digana dijage ngebandungan orang mana kali aja ada kopi ini orang mah wales ya kamu dari ngobrol yang orang mah kudu aya nu dieusian karena jero beuteung saeutikna atau lapar ame urang no nyarita jeung didinya teh bisa lila kadang-kadang lamun keur hayang ngobrol jeung didinya mah butuh itulah stimulasi mah no kalau didinya ya non hui dan di jero laut kieu mah akuarium kieu mah dah bapalagan hui baturan didinya saja yang ngegelan beung maksudnya naon teh ngajak ulin nya iya yang iya meureun ada lapar ulah geus dua pentingan ngadar angin kasih matanya bau melepas hujan kemudian seminggu mah tuh orang gak perlu mod mana kan aku kan pelem buat mau cangkang nang aku dedenya ngesarua sebenarnya kadaharan mah beki boh eta luarna jeung jerona harakan kapok kamu asap mah mun atah mah ulah digana bolokot eta baham rapat mau bisa uap-uapan di nu jero cai beda tengkonya si kumro dan malah hui dihanap dengan hui kan tuh tengkok dihanap curigan mah dengan dahar beli kokor serekanan lah naon bahasan lapar juga mampu bebaturan dedinya tadi beredar gitu karunya ngahulang we tadi tinggal hulang nempokan orang ya aduh tonton jangan asbak itu yang ngepluk cang nyauknya dan panon poe kacangan teh didanya make lampu coba lamun teu make lampu kudu dinu
poe meureun poe ngablentang panas mun jelema mah ukurang misalkan di poe sorangan awak lain siga kudu diasinkeun lain eta teh misalkan geus mandi segar komo geus menah lah diris meureun rada moyan saeutik kitu komo nya aduh panon poe dinu lain pas tengah barang atau orang mah asa siga moe kerupuk gitu mah ya geus isuk-isuk ya nya barek kana menuju ieu lah ada aya panon poe geus katingali kan kitu dah hangat teh cahaya teh kanu awak awak teh ngeunah gitu harus sehat jadinya mah da hirup di cai mah ngeunah gerak terus teh cici coba urang erek gerakan itu ka dieu era lelempangan ka ditu ka dieu lain kuna era teuing nya bisa lelempangan di mah mau tapi kan maksudnya yang gerak teh rasa gitu ulin gitu apa kadang-kadang ulin bingung jadi kemana bingung sempit gitu pak ulinan teh lempang kakale reka saha bingung reka kidul bingung oke ngomong misal panggil baturan mah ngobrolkeun aja gitu deh gitu dari asli tak mabuk sih karena ya lamun bosan-bosan modal gitu buku mobil ngobrol kenal nyambung rata-rata sih tanah nyambung ya dikasirin pasti ya kadang-kadang ngobrol seorang kan maksudnya lain ya kadang-kadang demi siga namanya imajinasi gitu lah bahasanya teh bahasa nanti orang ngobrol gitu jika didinya gitu misalkan boga emutan lah cicing baturan tang lebatan ya di juru ke juru di luhur ka luhur di handap ka luhur ngolong di dieu masih keneh aya nu ngabandungan orang coba mau batu ngobrol ngabantuan disangka ieu kemarin juga nama dedenya teh sabanana hirup di cai ge meureun menjelma di hirup di darat mah boga pikiran tapi mun di dinya mah ngeunah aya pikiran ge bisa keneh ka ya pecahkeun lah di mana lah istilahnya lah itulah lamun misalkan mau kepikiran itu lah menjelma kan ieu erek ditimpakeun ka saha boga emutan teh kadang tentang diri sorangan ngeluh gitu yang minta saran kan aya mah hayang dibere saran tapi malik minta saran itu bisa tahan bingung kadang-kadang ya memang itu bingung asli bingung tuh ngunah dirinya baturna saberapa ekor gitu didinya pang badagna eta awak tapi da nu saradeng leutik mah babaturan ge masih keneh bae ngajak urang nu geus kadek kieu dakotan komo geus kumisan jambrong era ulin jeung sana pun sudah era jadi kudu ngobrol teh jeung babaturan anu sapapakeun
kadang jeung anu kolot ngalu dihulureun urang gitu kan. Tapi kadang-kadang jeung anu luhureun teh bingung ngobrol kan udah tema obrolan nanti kadang-kadang lain soal teh nyambung lain mau orang yang dibahas dah orang mau ngobrol mah lain teh luas gitu kan. Nah ya gitu ya pokoknya mah ulah-ulah ngabahas anu di luar iya sekanyawan orang misalnya pengetahuan orang kan jauh cuman yang ngobrol yang kolot mah biasanya ngobrol yang kolot mah ngobrolkan politik muka itu patut lah memang ngajarin orang sekolah naluhur gitu tapi dah orang ke orang ngobrolkan begitu mah kebaik tempat aja waktu mah yang situasinya jadinya gak bandingan orang tuh cuma gitu orang malah karena gak lucu serius tapi santai tuh. Nah gitu mandai itu jalan mah sudah orang mah nah bisa dijalankan jadi nyaman bisa di ojaikan karena dicari orang di darat menghitungan lompat orang di darat yang didinya gancang didinya kan laut itu besar ayo mah takkan heho coba yuk jibu kesang siga nunggus ngangkat apa merebu karung beras 50 kilo hal lain emang orang metar olahraga itu biasa menjaga kesehatan ini mah lobana teh hardolin mau bikin udin cari dahar jadinya boga balat mau begitu sadari sini mah yang sabangsa yang laut ya tanya udang dadang aneh jadinya mah tiap orang lagi nyarita teh didinya kadang-kadang si ganu ngadang ngabangun tapi sakapeung ngajak dulu liur gitu aneh ada tuh nyatan duduk deh terus si darah kentol jadi nama tengah renghap kurang sampai mengarengkap jadi tinggal gupai weleng yang nggak suka mulus saya nyari betul daripada nyari kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.